perkara buah. Bray, anjing orang digaplok ku pamajikan nih nyeri deh. Atuh kunaon masalah namanya bisa digaplok itu, Ji? Masalah nama sepele, Bray. Tapi gara-gara buah. Atuh matakna lamun pamajikan keur ngadahar buah ulah sok nyorok wae main cokot wae nya heueuh ngambek wayahna digaplok. Lain kitu masalah nama, Bray. Ye, kan di mata aya buah dua, urang rumah salah temelak. Ngan pamajikan ge sarua temelak, tapi di aku-aku ieu mah buah nu abi cenah. Kan urang teh sebagai salakina teh atuh hayang hiji mah meti ke si Anyi pas urang rek meti kadang ngaplok ka urang ra. Ah, gitu caritana teh, Bray. Dua. Mana yang metik hiji? Digaplok ku pamajikan. Yalah, aya teh buah naon, Ji? Asa rada reuas aing. Buah dada, Bray. Ya, atuh eta mah buah dada eta lain petikeun, Ji. Dikenyot. Ya. Gitu Oh, dikenyot, Bray. Atuh urang balik heula. Ka mana, Ji? Erek ngenyot, Bray. Ha ha ha.